tukang salon aja datang pangheulana balik pangpalerina bayaran pangmurahna khawatir abdi mada ka tukang salon matak doakeun tukang salon teh sing ka surga jeung salon-salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya salamna ibu sing kompak semangat wios sekali deui. Moal nyarekan, moal ngalamun ngaosna, moal galau. Soker ngaji mah harus kita teh pura-pura paham. Senajan apa ada ibu teh di imah nama lobahu ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mali korban di kardusan daun salam jeung opak ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Komo nu beh dieu mah da. Nu kahariru nu kapalain. Ayah kita pugu si bapak mah disebut hirup ke nyora, disebut ceng-celengan banyak nyarekel HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawalan salamna ridho, ikhlas, saladar, terpaksa, luar biasa. Mudah-mudahan ibu nu ngawal salam sing ka surga. Amin. Nu keur nyarep HP sing aya kuotaan. Amin. Ulah ngahospotan. Nu teu garadu artos uing ngaos teh sing ngadadak loba duit. Amin. Mugaradu sambetan mudah-mudahan barokah pangaosan Isra Mi'raj menyambut bulan suci Ramadan sing lalunas. Amin. Tah nu tarik amin eta teh nu gede kanaga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena rasakeun kursi teh lalunas. Pas jadi tukang cukur arane di rumah ceramah teh kecil tapi mah asli di pasien pasien nangkup dan siap. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata ieu sanu teu damangan sing puguh namina jembina saha bisa kena geuning nu balik teh nya dibere cai heran da meureun kana lauk cupang aslina ieu teh kitu nu kojet tuduh da tuduh nabege sampun anak teh mama terus teh geus bade dugi abdi tibra dina mobil malum capek biasana itu nu mada mangna teh kuluak wait kopi bener-bener panitia ngawal terusan ayat di dia kopi ayat mana si kurang teangan bisa nyungkut aja kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri sepi
menyendiri berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Kita mah harus mensyukuri apa yang karena wios air air yang amat sangat murah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bantuan innahu huwas samiul basir. Saya cuma di Pararene. Nah itu edan teh gara-gara tina HP elit ari ngaji sulit. Innahu huwasakur alim. Tapi menikene kitu cenah pedenya nyora ngajawab ke salah daripada itu teh nyora-nyora. Soalnya sih mau bapak-bapak nanti kurang vitamin gitu. Loyo menilaleus. Cika tuh aja salaki gering teh ubaran. Salaki teh damang teh tamaan. Salaki leuleus merek vitamin. Naon we atuh ka warung mesen kuku bima. Aya kuku bima kaleungeuh we neangan kuku gerun. Ya, istri solehah mah daek ngaulaan salaki. Salaki leuleus sing minang dibere sumanget. Jadi salah kita ngaji apa kita ngingil. Kopi we datang. Satu nuhun teteh tunu tidak sandireut geus teu aya. Ketingali aya kopi. Ngan ieu sirah liut. Asli abdi maca sirah liut mah taradaman ku kopi biasana ku Yakult. Sayangi ususku minum Yakult setiap hari. Kita mah adem sari pun tentu teh da abi mah teu nuju sari apa. Kalian mau hanya ku adem sari baru suheuh. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Lupa haji paribadan Yakult. Kerima paling dia makan bangadami. Karena musyawarah ke Yakult. Jurung-jurung jung cenah maneh kalau sih. Asli kata gitu ya. Tuh gini arewas nih. Di mana? Kapan dengan dompet? Teteh kali kan itu. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yakult nata nah itu aku yang mencager turun ya boleh angin panitia sudah bangkrut. Unteja. Tapi waktu di anak mah biasanya ada mana ku teh kota. Wanui. Teh Pak Haji sana wina.
Nur Sobah cara teh haji katanya. Oh, tutur Pak Haji nya. Asli abdi mah ku Pak Haji ku teteh kan beranda sama mater alumni pondok pesantren di Daun Kuda. Makana modal lagi agak-agak tuh. Haji dari mah ratu nak putri nak di Daun Kuda selalu menanamkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doakeun Pak Haji Asep teh panjang uswah. Abdi mah butuh kene ku Pak Haji Asep daripada ku tukang salon. Khawatir deh sama duaan jadi menit aku cibatur. Batur-batur ke sarana ieu salah rusak. Kunaon susah teu kabeli kopiah-kopiah. Dikeprokan watir cuma mau nikah pene kira-kira ditium padahal tium ibu ge can alus kana laku bapak udah kopiah can kaluhan alus kana lampak penting kalau alus ini itu mau beli kopiah itu mah tinggal itu mau jadi mah dibungkus kucir tapi resep kami macam menikah buku gitu gondrong naik ngaji daripada botak korupsi raja tuh keprok resep kami mengaji tadi tonton lagi di wah jamaah lagi TK unggul taman keluarsa kalau pro bisa putih ngomongnya yuk sarena awaskeun heula kalimat thayyibahna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha semangat saya Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim wa barik raskeun ece wios dugikeun ka jam 10:30 setengah jam ceramahna wios kudu lami dugikeun ka jam 2 wios dugikeun ka subuh ge siang itulah ibu-ibu semuanya luar biasa di daerah naon itu namanya di Cimamut mah ibu-ibuna menikah kompak diajak ngaos tepikeun ka subuh ge hayu siap wios kebanggaan buat Pak Lurah Pak RT bahwa masyarakat ibu-ibu orang ieu mah kabeh ahli ngabohong ada mulai tepikeun ka subuh boleh dihormat kersana panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Nabi sekaligus menyambut bulan suci Ramadan BKM Al Istiqomah madrasah ge sami ieu teh Al Istiqomah majlis taklim ge Al Istiqomah mudah-mudahan ibu-ibu jeung bapak-bapak ge sing Al Istiqomah ibadah amin wabil khusus kersana Pak Haji Asep Nur Sobah salam Asep mana tuh? Asep naon? Asep
Oh, mana tuh? Anu soba. Ih, kapan pangaon? Udah kecil kayaknya. Mun pamoget Aceh. Iya, saya tanya hapunten Pak Haji. Bapak Nur Sobah, Pak Kiai, sareng Teteh, Umi, anu parantos ngiri ngagengkeun ieu majelis pendidikan agama neraskeun perjuangan akidna. Mudah-mudahan sing disehatkeun ku Allah diparanjarkeun yuswana. Sabab urang di Mamut masih kene peryogi ku kieu. Bantuan jeung peryogi kene ku ulah. Upami Pak RT wafat RW ngantunkeun teu hariwang. Seueur jalmi anu haroyong jadi RT jeung RW. Bahkan lamun Pak RT maut yakin Pak Asep Nurusoba oge siap jadi RT. Itulah kelebihan Ustad. Mata neng anu canarita sing tiasa milarian calon caroge teh ka Ustad ka pasantren nyuhunkeun santri supaya jadi salaki. Sabab gaduminantu santri mah ece insyaallah bakal barokah. Abdi ulah kami dan can neangan oge. Abdi ge pun bapak gadung pegat tilu, abdi pang ageungna nu kadua pamegat tungkul beben cecep nu pang ageungna jadi trio ABC. Alhamdulillah mantu teh sadayana santri ternyata berkah. Ibu bisa hoyong barokah sok gaduminantu teh sing ka santri usahakeun teu hese ceun. Ku santri mah mitoha korek di rupiah. Pemajikan cewek di adanan. Itu ieu mah udah nikah kalau lain santri. Majarkeun ka santri mah cenah bongan santri mah teu aya duitan. Di pasantren aya we ngaji coba awak naik ka budung. Abdi ge tiasa kieu teh haji biasa jantan ustadzah, Pak Asep jantan kiai ladang Bandung. Tapi di budak 3 tahun asli cetur teh kalah pinuh ku gunung. Pun bapak gaduh pasantren ternyata sami ayeuna santrina barudung ustadzna ge Bu bunga. Dari mana ustadz budung geus? Ustadz ngece budung. Budung ge baroro. Ini mana yang perlu banget juara ratu beri panas kalori auka sobat tuh bisi kurang mamut ke kali gata ulah di ubaran barokah. Lebih dihormat aparatur pemerintah baik sipil atau militer ditomor demi kalebak manawi ayah bapak kepala desa ya. Masya Allah sudah tenu melomoy SMS Pak Guru tidak jadi era tidak jadi mencuri gak ada setiap kali yang terseriwai jadi timbul perkara saat ada apa sebenarnya di hati kepala desa. Bapak nama doa yang terbaik untuk Bapak kita semua. Doakan Bapak kepala desa sing jadi pemimpin anu amanah. Ya keluarga orang Mamut desa. Oh Cimamut. Hah? Cimamut. Eta Cimamut. Mumun desa kana ieu teh. Desa Mekaret jadi doakeun ibunya kusadayana sing di jaman doa abdi geus cita-cita ngan can laksana nu karek iraha ieu teh capeina hayang jadi presiden. Kalau kaburu kapiluan ku Prabowo Gibran. Doakeun sugan we atunya manehna teh jadi lengser Allah teh ngangkat abdi jadi presiden. Pokona mah janji abdi mau menjadi presiden da wajib ka tukang salon. Diangkat mah mulah jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Sekaya ibu di Cimamut tahlilan, marhabaan, yasinan, sholawatan, mun aya nu marawat sok tahlil. Ulah pupujuna. Pupuju, mulah tahlil. Iya, ada sesat di dia. Nu marawat tahlil, biru arudu.
Ibu, ibu, siap diteraskan siap? Tapi mendingan ibu-ibu teh, tapi tukang, jadi jantan jalme teh, jangan usah ditahan-tahan, hayang seri tinggal, itu hayang kiih tinggal jangan bertahan di dalam kesakitan, sok lepaskan apapun kemauan. Komo ibu-ibu daik seserian barokah nanti cek dokter Amerika bisa menurunkan ketuaan 40%. Jadi lamun ibu hayang awet muara sing daik seserian dan ayah batur itu batur suri. Nah, maka kayak dokter ngaji kecetnya tong ningalikeun bingung, tong ningalikeun kapusing. So, keur ngaji masing loba sedekah. Nu dihormat, kersana Bapak RT, Pak RT aya. Pak RW. Ada ya? Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saretia, para pamudi nu jembar ati, para pemuda nu jembar dada. Oke kalangkung, ka Master of Ceremony. Apa artinya? Pengen Allah. Aku rada gaul we ngece bahasa teh bahasa Inggris, tah ngece Inggris. Teu apaleun abdi momokel kuncina. Master of Ceremony TMC protokol. Itu eta ge abdi ge meunang ngapalkeun bahasa Inggris teh. Da bahasa Cina mah lumayan we abdi mah rada lancar ngece. Terang bahasa Cina. Bahasa Cina na isu-isu can siang. Lamun rada beurang carang cantik. Tukang digawe cang cinceng tong liar cincang-cang untuk ompong tong tuang cangkang muncang. Lamun mencret lah kita mah bahasa Cina nanti tong tuang ngoseng kangkung. Baik ngacaprak oke lah mual rugi abdi mah dake balik ku panitia bakal dibarokahan. Nanya mana dibayar sama panitia we cece. Ibu doa ieu acara teh judulna cenah keukeuh rajaban atuh pada geus bulan Saban oge. Mapai jalan sok bantu aja tuh capek. Sok awas nu teh nyorak jadi buntu. Mapai jalan ngajugjug lain kitu. Itulah mapai jalan sakapak ngajugjug ka pangaosan. Teu ngarasa capek sabab nganggo kendaraan. Riweuh belum itu mah wur. Ai hidung teu. Mana suka ngarungkeun 1000 we. Nu dipamrih kali doang tidak anu mangaheman. Rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa. Ibu nu angkat di bumi ka dieu, akang nu indit di bumi ka dieu ka pangaosan aya nu nganggo motor, nu nganggo mobil, nu laleumpang aya. Oh soon, ibu ge sarua laleumpang ka dieu. Itulah yang sangat luar biasa. Langkahan kaki ibu, ayunan tangan bapak, sakur ayeuna suku nu keur ngalaika, sakur parangan ayeuna anu keur ngepat menuju kana tempat pangaosan. Itu ibu-ibu jeung bapak kayak menuju jalan ka surga. Amin. Alhamdulillah. Bu. Naon aku ece dalam hati nu dipamrih, nu dipikahayang ku jalan ngaji. Nu dipamrih karidoan tidak anu maaheman. Ece jeung akang hirup di alam dunia tujuan hayang milari ridho Gusti. Sedengkeun lamun jalmi hoyong dipikari ridho ku Allah, maka urang kedah ridho diatur ku Gusti Allah. Cek Allah ngaji, cek Allah salat, cek Allah puasa, dan yang kedua tujuan urang ngaji nu dipamrih teh naon? Hayang dihampura dosa. Ceu. So karena udah sandeng pasti kok mau awewe madangal masakeun hirup teh sok gede hilang sana situ. Nanti jadi makan itu tuh. Nah itu teh
pisannya. Mau sama teman-teman jawab pun ke rumah saya. Kurang masuk sehilang baca. Sedang ibadah ditambih ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun diserengan ku ilmuna, urang rumah sakit jelema masuk loba poho, sok sehilang maka sing daek ini ka pangaji. Bu. Ngomong sadar diri urang mah awewe loba dosa pang gede-gedena dosa teh asa sama lagi umur masa mangaku lama sekali babari makanan pelajaran ibu sidaran bapak sekalipun kita berangkat ke pengajian tapi tak ada sing kuat ka iman sing kuat ku goda bantuan sing kuat ku coba sabab dunia mahalul lil balwa dunia tempat ujian tempat cobaan tempat rintangan bukan tempat bahagia dan tempat senang bukan sejak akan ayeuna keur bahagia keresarna itu adalah merupakan bonus hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan dunia mah aslina tempat tempat riuh makanya nemoga dunia nemoga anak kadek nitip la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah pemuji harta benda anak tong matak jadi penghalang karena jalan eling ka Gusti Allah syahadat harus semakin kuat makrifat kudu semakin akurat sanajan bapak sarua anu geus kolot apalagi anak muda ini karena pengajian tetap harus kuat keimanan sabab di jalan sok papangi jeung ranjo kehidupan eta cici panana kumaha ge Pak keluarga geus kieu ai Pak aja sarua we nya da kabeh hiji teh warga masyarakat Paku bade udah bade rana saur Paku mah luar biasa rana ge nu penting ngeueuh ngaji jadi mana ya rana ngeueuh ngaji ngeueuh ibadah gimana ya rana makan jadi rana ge bau setan suri lori gitunya ibu ayah di sini rana sudah mana Allah salli wa barik urang ngadoa heula mudah-mudahannya urang dina wengi ieu teh sing dilungsuran barokah ku Allah. Rajab geus kalangkung ayeuna bulan Sya'ban sebentar lagi bulan Ramadan ku bulan Rajab jeung Sya'ban urang sing kacanak barokahna. Umur urang sing didugikeun kana bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana sekali deui Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana sholawatna sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah putra putuna soleh soleha ibadahna istiqomah yuk sholatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah tarik nabina Gusti urang kanjeng Nabi
Maulana hiji deui Ramana Sayyidullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen tahun gajah mun keur ngaji tong ngobrol wae komo bari ngoprek wae Batuan komo bari ngadon tibra sare bisi adirawu kelong sok bantuan hirup osok nyeri hate komo lamun teka bagi BLT jadi kan hirup ya komo kayak komo sok kaya di dia BLT tapi pastikan ayo warga nucan kebere tong nyerikan ku tong nyerikan RT kalimakeun segala rupi milik rezeki diatur ku Gusti sok buayong barokah mahnya rumah tangga majauhan barang riba unggal poe Kamis tong ngaliung di imah Ceti ieu mah aya we di grup abdi mah teh cenah dina di tangga unggal poe Kamis teh teh mah di kamar hayu baradami Ceti cenunung cetitin ceimah cekokong celia aya eta ngaranna tadi dia eta teh kitu dipimpin ku ceoneng unggal ka imah Ceti teh sok karariung kieu saya berjanji amit jauhan nu kitu moal barok sok syukur nikmati naon bae pamere ti Gusti ngalangkungan tangan sua dibere duit 5.000 sapoe alhamdulillah 10.000 sataun alhamdulillah ye kapan harus bersyukur aja teh 3 bulan salaki usaha teu balik-balik dina atau ina kalau usah da salakina dia can pae hoyong lailang hate geuceuk hoyong jembar mana ulah cicing wae di imah kapikir sagala batur ngaji milu berangkat ngaji ubar galau ngaji obat bingung ngaji para rusing ngaji nurariweuh ngaji nyeri hate ngaji salaki leungit teangan teangan bisa kapangikeun ku batur hiru kosong nyeri komo lamun teka bagi BLT disalahkeun bapak RT majar maneh goreng hate khawatir anu make RT mesti ceritanya tuh RT mah teu jauh dina ngaran RT ripuh teu punggung RW ripuh wae ada Pak RT nama maneh kene jadi ustad sok ayeuna nama Pak Ustad mau RT siap jadi RT tapi RT ayeuna Pak Ustad mau RT mau bisa jadi Ustad tapi modal asli cukup bisa menawarkan Gusti berikan RT pengen mau dipayun teh kalau tukang sawah teh udah ojo kasih salawe mang 25 mobil sedan warnana hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa hejo neng kewajiban baru salagi mah salagi teh kaulaan ladenan gitu cek harapun salagi teh tong jaman tong pakan kamu balik ngaji amalkeun ngadang istri rajin Nabi harapun salaki istri solehah mah daek ngadang danan diri ngadang mungkeun obrolan salaki naon hiji ngadang sama ngadang sesi aneli banyak dia kalau mau batur lumuk deka liwat salaki lah kadinya guru video angkat salaki nanti oi gitu aya bakal kak hidung dari mah lanci mamut punten pakuwa pagi-pagi pagi karocla pokoknya mah iya bakal tempuhan pakuwu asli pakuwu yang besok mau dilauki
dunia tatangga kita mensyukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Sekalipun ibu ayeuna jelema boga, sekalipun akang ayeuna jelema sangsara di alam dunia hanya sementara, manfaatkan waktu nu bisa balik deui, mempersiapkan amal sebelum datang ajal. Sing loba sedekah jariah abi saralamat di alam bar. Ari tadi sing aku niat dina hate mun bener-bener rek ngaji ulah kala agul kudu liat untuk sabaraha. Ini ngaji panggeulana di nu loba batur eueuh ka era ngadon pamer kudu kabogaanana. Hayang we gagaro da kana boga geulang kieu sih. Aya begitu aya. Awas Kang, jangan sombong dengan duniamu Pak. Bapak boga imah tilu tingkat geus moal mah moal dibawa. Ece boga geulang ayeuna renceng diare kencakan tuh di dalam ibu geus moal mah moal dibawa. Milik salaki nu keur hirup keneh. Geulang ibu tuluy dipake kawin deui. Jabang dikawin teh awewe nak balik anu sok nyamper senam ka ibu. Melihat pertemanan yang menyakitkan. So, kesempatan ti ayeuna mumpung harum keneh loba disodakohkeun, seueur dijariahkeun. Allah moal mata kurangan, mana kosong min sodakotin, bal jadan, harta dikeluarkeun, disodakohkeun, jangan masjid, jangan madrasah, jangan fakir miskin. Ibu moal mata kurangan ku Allah bakal ditambah. Tong wa amin da mere lagi insya Allah. Ulah jadi jelema kor. Allah menningali kana beungharna aja Bapak. Allah menningali kana miskin aja umi di hadapan Allah sami nu ngabedakeun hanya iman jeung takwa. Ulah sok ngabeda-bedakeun pergaulan ceuk. Tong dideuketan satu eta mah ceger. Lu lagi di katoan. Ang penting lain tato aja penting hak urut kabeh kana doang. Segala cenah tong dideuketan tukang judi, ang penting ieu mah tukang shalawat kayak Kanjeng Nabi. Jangan berusaha kita mencari kejelekan orang lain. Da kurang ge loba do. Aya we tutunyung ka batur teu sadar lamun opat ka urang. Si itu mah koret, terus si itu mah cenah balaga, si itu mah gawe ngomongkeun batur. Ibu keun antep nu sajema introspeksi diri, sabab ayeuna sok aya paribahasa, sila leutik jauh ka ciri, ari gajah depak dina bibir mata sorangan teu mungkin piraku teu ka ciri. Mungkin. Jadi jangan berusaha mencari kejelekan orang lain, tapi orang kudu sadar bahwa orang yang boga dosa can bisa tobat komo rumasa. Betul Bu? Mudah-mudahan dalampungan pangawasan ibu-ibu sing dihampunkeun dosa ku Allah sadayana. Amin. Rasul. Terakhir pada yang gelangsuran siapkeun ka ieu artos aja ulah hayang diangsuran lu beulung. Ulung sih mah. Nya dipake meuli baso artinya Allahu Ibu peristiwa nu jadi sejarah dina bulan Rajab. Abi geula ceuk mayun baca ieu karunya panitia. Naon eta teh? Naon? Air itu luhur baca. Marhaban. Sok kabeh baca ceuk. Karunya ieu teh mahal mangkeuning. Marhaban ya. Biar menyambut bulan suci sesuai dengan di dieu nya macana tong dikurangan tong dilewihan dan memperingati Nabi Muhammad saw cing padina ge saw cek abdi baca sesuai ku aya di dieu balik deui dan memperingati Iskemola rimo ujung saw dan memperingati Islamila Nabi Muhammad saw DKM Sikoma meningkatkan berlanjut naon ceu da saja betul ngomong dibacana jut ngungkul bersama kuruna Nurul Muhibah SH Seurhuis
Nur Sobah, jangan usah pakai foto. Coba pun pakai foto, sepanduk bisa dipakai di tahun baru. Panitia lumayan kecil, mirip-mirip biaya. Mual kudu ngada balik, mual kudu biaya dari tapi kurang. Karena iya lah, diri sepanduk kayak foto abdi. Tahun harap mual menang beli, terus neguna mau isu kita. Bila lo kudu itu kan kayak dipek akan panitia jam gue pare. Meningkatkan keiman. Makasih kuat iman, Bu, Ibu. Jangankan ibu dalam ayat ibadah di rumah tangga aja tekuat iman mah susah. Kamari keusum corona. Banyak ayat tetangga korban perceraian gara-gara corona. Akibat tekuat mau diudak dun, ada hal dunia mual kita bawa. Geus maot mah geus ngagoler dina jero kubur sorangan poek henteu. Tuh apaleun. Ieu tuh seragam. Apaleun poek. Berarti geus ngalaman. Berarti teh diri wa ngumpul. Tah hanya kalau atuh ceuk kudu memperlakan ke alam dunia ke dunia. Muku euceu maka kana jadi samsara. Sangsara nu boga dunia tadi pakai syukur ka Allah mata kaji lagi ngalamun we. Dan mikiran isu rek papenak sareng Mang Akang. Sanes Aang Haji, Aang Suran. Boga dunia kalah tersiksa batin betul. Motor can lunas, mobil setoraneun, leasing ayeuna geus budak-budak, motor digas kalah nyindiran, setoran. Angsuran. Di bawah mengkol direm kiri. Nah, di dunia kita sengsara, di akhirat cilaka. Nah, bila kene. Kalau orang yang bagja, yang bahagia, maka hidup di alam dunia kudu daek usaha. Nah, usaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ku takwa, ku iman, ku sholat, ku baca sholawat, dunia bakal nuturkeun. Ari doma dunia heula iman jeung takwana dipaneurikeun. Mohon Bu. Sok wakil geura nu adan jadi masjid hadirin pas adan teh ngadeguan penumpang. Eling. Satu bantuan. Balik lagi eling umat eling. Nabi Muhammad dinyontohan saridah haya akhlak mulyana wa tawadu seueur ka isin wa tawadu. Nabi Muhammad sebuah luar biasa tuturkeun urang salarea rendah hati henteu sombong. Siti Khadijah bojo Nabi mu seperti Mekah ayeuna hartana milik Siti Khadijah. Syekh geus nikah ka Kanjeng Nabi dikorbankan untuk agama. Iya ada cuma di pengajian ge seseureun ukur apa teu di kudunan henteu. Dipegang kudunan jalan-jalan ceu hanya kalau geus mau disabalitik alam dunia hayang sunat mau hese geus di alam barzah lain tempat ibadah tapi tempat untuk menikmati hasil ibadah. Barade maot kecil. Bade moal? Sok. Eta di tengah apa deh? Ngomong geus make bagi bodas sama gampang kira-kira. Kita menang deh hayang-hayang, sebenarnya ngomong ngaran mau baca. Sok Allah mah teu pilih bulu, sugan teh heula karunya aku mah kakak jadi kubu, kakak dilantik. Tuh. Mobil Alphard tidak bisa untuk menyogok malaikat Israel. Malaikat Israel tidak bisa disogok ayeuna ku dirangsang ku serang. Tetap ketika ajal telah tiba idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Urang maut lain mungkin tapi pasti. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RT mati. Sekali kata Cok. Sampai kali Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Ku mati, Pak Nur Sobah mati, wafat jangan kiai mati.
Sobat kami ay wakay. Ano to bismo sa kuliling awak ta. Oh, biskuat asal na tadi kausap dibut bulu. Ibu, araya. Nabi Muhammad terus ayat seru diperingati kurang ayeuna. Jujuran orang sadaya nu pangkatna mulia dibandingkan jeung nabi-nabi nu lainna. Maka Nabi Muhammad pun disandingkan jeung nabi-nabi nu sanesna, tetap Nabi Muhammad unggul disandang ku Nabi Muhammad gelar Sayyidil Anbiya, gustina pemimpin para nabi. Disandingkan jeung para rasul nu sanesna, tetap Nabi Muhammad yang unggul Sayyidil Mursalin. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin seluruh para rasul. Disandingkan jeung makhluk Allah nu aya di Cimamut mah terlalu sedikit salam dunia, sandingkan anu mulia. Siapa teu aya ngabandingan kana pangkat mulia na junjungan urang sadaya. Tetap disandang gelar Kanjeng Nabi Abdul Makhluqat, Sayyidil Makhluqat. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh para makhluk-makhluk na Gusti Allah. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jawab. Ayo cinta ka Nabi Muhammad. Tong asal-asal. Sekalipun ibu sudah punya suami, jangan takut. Ibu cinta ka Nabi Muhammad. Ibu cinta ka Pak Puwu. Rugi jadi kuke. Nyawa kalau ibu sakit lo maka awewe ko di umbo kan biji kan. Ibu cinta ka Nabi Muhammad. Ibu cinta ka Pak RT. Oh bukan. Tapi kunaon ibu geuning ayeuna melangkahkan kaki semangat sadayana padahal kuwu teu mangsa, panitia teu mangsa, nubuhan teu aya. Itu karena semua sadar dalam dada kita kekuatan. Kuatna apa? Cinta ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Sepuluh arenan keluar. Sejak lama. Mari aku cuy. Sok sampingnya hirup potong kapalang edan. Mulai edan, mulai keling-keling. Sampai kini tetap suci. Lanjut, takkan hilang selamanya. Sampai datang hari masa renungkanlah. Ciri ieu teh mereka ngaleudang ngaleutungtung ieu tah Cimamut aya peserta KDI-an ieu peserta KDI nu teu asup nominasi yakin urang rasa cinta abdi ngeuceuk ku panitia teu dipaksa ngan abdi sadar diri asa abulmun abdi teu hadir ka dieu meureun Pak Asep Rosoba sareng komi sareng para panitia bakal era keluarga. Ibu ayeuna hadir ka dieu kumuruhan teu aya tapi memaksakan diri karena apa? Semua tujuan dalam dada ingin mendambakan syafaat dari baginda tercinta. Urang kadieu eueuh deui nemongkeun rasa cinta. Rasa cinta yang akan abadi selamanya. Rasa cinta yang akan tidak berubah. Bahkan sampai detik ini cinta ibu ka Kanjeng Nabi semakin membara. Rindu ibu ka Kanjeng Nabi semakin menggebu-gebu. Beda dengan cinta ibu ka salaki semakin bertambah usia, lain semakin cinta kalah pusing nu aya. Lah cel, sok jujur cel, kasalaki sok aya pusing tuh. Oh gitu, sok kang, kalau aya pusing eta, akang ka pamajikan sok aya unetar. Oh, guys kalau dia apa? Sekarang kita sudah tidak ada cinta lagi. Ngebahas cinta, ngebahas bogoh suami dan istri. Alhamdulillah sebulan 2 bulan, mata neng cari suami yang jujur. Geus kolot mah geuning ceuk kapikir bari teh mah hayang disalakeun teh nu kaset. Naon geuning nu kaset kalau jadi kasap ieu mah. Oh, ceuk. Oh, anggar mun salaki mah anu jujur. Mata pilih ti ayeuna neng, salaki teh anu tanggung jawab, anu agem perhati. Salaki pilih anu gede kan. Kanyaah. Naon? Pas itu tuh. Mau gede begitu primanun. Yang naon gede begitu dilulus tuh bisa dipakai pada guna. Asli cok.
ka Kanjeng Nabi. Tak eta we cek. Sok dari mulai ayeuna rumah tangga barokah lamun urang ngikuti aturan jejak langkah Kanjeng Rasulullah. Tinggal lipat saking ngamanjana Nabi Muhammad ka bojona selama rumah tangga can pernah menyakiti hati seorang perempuan, hati seorang istri, hati seorang bojo dijaga ku Kanjeng Nabi. Sampai satu kali hati istri terluka, bidadari di surga ikut menangis tonggal bapak. Awewe, tepuk tangan untuk awewe. Si Eka sadi bela. Cok, ayo maka sajaban mapa sing hari jerah, sing alisro, sing alihoj kan orang teh, sing nikah kalimanan teh. Nu biasa kasapa majikan sok nyarekan pula. Engke pada tangga bumi teh ya Humayro. Geuleuh beureunya saci mamut. Sing mah disebutnya Humayro. Ari awak hideung suku Jebral. Nabi Muhammad bayar Humayro, wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Guru kesalahan Jojo, ya Humayro, wahai bunga jawa yang kotor. Ibu, sokan tutur kenalan moya Kanjeng Nabi. Oh, Masya Allah, Nabi Muhammad mah tak pernah diwarang kabojok teh. Tapi urang mah ya we ditita. Terus teringat kaliwat pemajikan teh lapar mau pesan nonton kejo cing satu deui ka majikan bila kene bojo tulai asak ditajong jeung majikan cikona rek sorangan pamajikan da awalna geus dicarekan teu dikabal teu dicolokeun sayur kasinan bising seringan boleh kokna hayang akan dilanat ku Allah dibere ayeuna teguran ku Allah. Satu kali tersakiti luka hati seorang istri pun tempat bidadari di surga menangis, tapi sabarina doa pemajikan harum surga marangan kalau jadi keluarga luar biasa. Maka lamun akan sukses usaha tong balaga eta teh aya doa terselip di jadi pemajikan diijabah ku Allah. Cek capek teu di bumi. Nah, emput kan capek. Dan udahnya bikin kieu kurang penting digawe. Sok awe mah asli, burang nyamel diputi. Sok atuh kompak bantuan. Burang mutu diputi. Tentu. Sok kan dages ganu budak magening akang bade jeung nuju enggal nikah. Enggal nikah macam sebulan 2 bulan rumah tangga kita terasa milik berdua. Betul, kabeh kita bahagia. Dahareun lobak ini hanya kabeh mah. Kepikiran hutang, boro-boro pasti hayang gitu jadi plastik ah. Hayang gini ditarahan. Tapi dia kalah mah cek gopoe kamu mau gitu. Ada sakit mau turun wae. So, giliran ayeuna kumaha liwat hareupeun salaki kasupanan. Repet. Eta rek ngaliwat ka salaki teh aja project. Jangan kami hujungkan ulah pasti ngebrot. Salamnya tengah mulung anjir knalpot gitu. Amin. Ya, kalau kami lebih kapal kesalahnya teh. Hari ini mau sandrit, cerah cakitnya, cerah dalam cerah. Salah. Giliran salahnya ayeuna kieu aja. Geus laleyo. Duit teu boga usaha tara. Duit teh lain diurus kan kalau dipotoan ku majikan teh. Cepret. Sudah teh dilaminati di status kawan. Kami tetangga jeung grup di lawean teh arapaleun. Duh, status kata-kata teh salaki abdi keur ngagibrig. Sakedeung deui koib. Dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia wanita solehah nu istiqomah ibadah kasalaki ge ece ulah kala dikekepan waktuna salat jurungkeun ka masjid da boga salat ece hasilna salat teh waktu Kanjeng Nabi mi'raj isrokna di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di masjid ka masjid lain ti imah ka imah sadar ibu salaki tong sina wae di imah jurungkeun salat berjamaah ka masjid usum gelap usum hujan tong kahalangan pakunuk itu. Oh, mana kene maot ke sholat di masjid daripada ke musuh. Ayo sok sampai dia. Nah, ciri kunuk lagi hari itu. Ya.
bulan musuh. Mata kami masuk kayak ngaduk akut kalau musuh-musuh PT sih gawat baik. Lain baik kedua maksudnya cok. So, Bapak kami barokah. Da budak saroleh-sarolehan teh, min contoh teh lain ka batur tapi ka indung jeung Bapak. Mun ayeuna di aya madrasah, ku ibu dianterkeun budak ka madrasah, diseretkeun ka ustad. Ketika budak teu pinter, tong nyalahkeun kiai, tong nyalahkeun ustad. Introspeksi diri 100% kewajiban untuk mendidik anak, bukanlah guru ngaji, bukanlah kiai, tapi indung jeung Bapak. Nah, ibu teu mampu ngadidikna, bapak teu mampu ngawurukna, sok ayeuna muliakeun sok ngawurukna kiai jeung ulamana, ustad jeung guruna, sataun sakali mada moal rugi pangeureikeun guru ngaji anu sok ngawuruk budak ibu teh sarung anu mahal anu 1 juta atuh beres. Ieu mah ustad teh diantarkeun sarung teh kudu tilu wae teuing. Wati atuh dipake nya imaman berjamaah teh kalah majung jurigan. Itu padahal di abdi mah kakangna ayeuna seueur kiai jujur. Astagfirullah. Kak kiai nyebut juri. Kak ulama nyebut juri. Ai si ojo. Al ulama warasatul anbiya. Ulama teh pewaris para nabi, kudu dicintai, cinta ka ulama sareng cinta ka kanjeng Nabi. Ieu bakal disebut juri. Dasar garing. Anjing mah wilujeng pakung abrikeun ka ditu ka rumah sakit Alimpus. Kakak abdi mah kiai nyebut juri. Kiai abdi mah sieu kabawa virus kali. Yang harapan cuma angenan kieu. Abdi balik jadi kabawa Astagfirullah. Pasti disebut gelo. Oh mana-mana sakeun kaja teu coba katiung seragam. Da ieu kompak nyebut gelo teh. Dia para dami. Mata awas nyebut gelo paku kudu dicek. Cekelah. Aku dicekek pemae. Kayak ibu jadi tersangka asup penjara. Viral jadi cipamut. Aya mau di penjara. Gara-gara nyekek tatakas. Bapak saya mawari. Yuk kakek sekurang kapasih bapak berjamaah. Legernya rakit teu. Poin mah kalau baterai hujan nganggo. Maksakeun angkat ka masjid. Saya cek lamun salah ibu jadi payung ka masjid. Tuh, tuna di luar payungnya. Ada salah ini mau kalah sholat. Ayo kita kalah payung. Tapi sebenarnya aku aslinya ada. Kasih diri aku sebenarnya. Kayak lapar bener aja. Baca terus kalah harga aja. Kita nih marco kira segala. Sama tuh mah dibuka di tuang. Oh bisa pemerintah kanan pemerintah aja. Mun hesen terus seperti dia banyak. Dahareun aya keur ngaji teh geuah dina lahan geus arerep. Itu berarti biji mamut ngaji teh nu penting baik hadir. Baik ini. Sama gua mau bener lah. Nanti yang harapan pasien dia Pak. Ibu hoyong panjari alam kerja, hiji ku sudah panjari ya, ku elu anu mangpatah ku doa anak anu saro. Ayah di dia pasantren tuh, ayah. Putra ibu di pasantren ayah gak tuh? So pasantren tuh, putra ibu masih di SD ayah. Yuk, sih nggak balik ke sungai. Astagfirullah. Kabudak wanita ngaji, hidung nama nonton TV, bapakna nyakitu deui karena pengajian teu beuki. Disamper pengajian alasan nyeri sampean teu cara kana hiburan jauh ge kukurusukan. Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corencang tiluan ge ujung tihang. Era kangku gagah isin kangku sawah. Ari ka sawah mah leungeun dikupatkeun suku dilentahkeun jauh meuli mampu.
Ari ka masih dilengkakeun deukeut suku madak-madak lu. Sing ngarumasakeun cek urang teh agama hirup di alam dun. Provinsina Jawa Ba. Nah desana Mekarjaya. Negara biasa lah molotot ini. Ini mah kita tadi aja orang salah dan abi mah nyarekan. Tidak boleh disebut gelok batur ya. Giliran abi salah sakit ini molotot sih. Coba berarti negara Republik Indonesia sadar ibu jeung bapak kurang sing bisa ngajaga 17 rokaat lain Agustus. Udah itu fokus ya teman. Kalau Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha di tempat saya sudah tahu. 17 rokaat. Sokat teu barang panggul teu barang bawah pira ku teh kaduga. Ari mungul pari ku selangat mampu. Nah ari ka masjid nganukur ngalengkakeun ngeupakeun pandangan datang ka masjid angkatkeun lengan dua. Allahu Akbar. Lohor 4 isya 4 subuh 2. Maghrib tilu 17 rakaat kabeh mah teu mereka tekaduga jelema enak ku harta jeung kuban sanes gelisna sanes kasepna ajena manusia mungguhing Allahna nanging manana budi pekelentina rengkak polahna nasadi dintena ya Rasulullah sopantuan salamun ya Rabbi Asya Tuliat wadayaji ya uhailal judi wal karami indiakna tumpah teh bahe ai tumpah teh sok cicing protes bener apa yang salah gue tumpah teh bahe meregehece jalma nu korente kudu ditek mun arek mere sok diongke-ongke jalma nu korente kudu ditek gitu aya di dieu nosok jalmi beunghar tapi koret aya nutos sama kami nang haji umroh nah tapi koret wae aya sadar diri buka batur aya kali kecil diminta umuran aja bantu mere sok ayeuna sodaqah jariyah anu salamat di alam bar naon pak teh nu kena diagungkeun teh nu kena diagulkeun teh kena aya disombongkeun itu semua titipan ti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun sok bapak lengkahkeun sampean ka masjid kepatkeun panangan ka masjid tinggalikeun soca kana Al-Qur'an lamai ece jeung akang bacakeun kana huruf Al-Qur'an di mana nu sae di masjid mumpung salaki ibu teh cageun se jurungkeun sing daek ka mas boro-boro kerjakeun salajan keur gering salaki ece jurungkeun sing daekeun ini ka dokter nya pembojong tong digotong ka masjid ngadorek sakeun batur hei para tersangka ari bapak ka masjid sok sumanget pinit sumanget balik bersyukurlah bu bahwa salaki ibu maka masjid teh sumanget balik daripada teu balik-balik sok kabayang berhenti bulan untuk balik-balik goreng saeuceuk dahar salaki kudu dianturan geuring kudu dilongokan di masjid kudu diubaran mari teh sumanget balik bapak jeung sumanget oh naon atuh ceu ngabubuh nafsu hayo we nonton Persib batur mah ka masjid ieu mah nonton oh sok salaki aja nonton bola cik musai di Senayan atau di TV nah kursi kalau cuma banyak kan TV salah kita kucak-kucak kalau celaki yuk ibu ulah kalau ngikut TV ulah itu mau TV boro-boro aja jeung akak kami digaduh TV aja ngan digaduhkeun berarti TV itu haram TV itu salah nu goreng lain TV mah tapi jelema nu ngagunakeun TV lain anak anu musim TV gitu ngajijikan anak salah kieu TV abdi mah oh kan udah batur
nonton sinetron palungan Pak. Waktu na Persib ayeuna marang jeung berjamaah Isya palungan. Sok da TV di palungan moal budak-budak kakak hayang dihurungkeun. Tuh gitunya. Bu, Ibu, yuk utamakan satu sedekah jariah nu bakal ngocor pahala ka alam akhirat. Dua, ilmu anu manfaat. Tilu, doa anak anu soleh. Mata titip budak pasantrenkeun ka madrasah keun atawa ibu ti nu bae budak lahir ka alam dunia. Sok didik ku kaimanan cek. Ulah ayeuna ku bahasan untuk para lungguh tanamkan. Abdi mah emut pun biang nuju ngasumpun adik ka alaman ku abdi. Mun ceurik teh budak teh bade usapan sallallahu alaihi Muhammad. Bade ciuman teh ya Allah la ilaha illallah. Mata budak teh geus ageuna ucap lampana teh kalaritu. Wah budak ayeuna mah malotot ka irungna. Buka manggil lagi. Ka bapana buka. Terojol wana waka. Tapi ibu nyata, apa mana nyehon, ibu mati orang pusing siapa? Kayak ibu kasih sopan tong melototan, tersadar salah ibu tak terbudak ke olti melototan, tapi keselawatan, ini mah, wah, ini udah kesian, waktu mah, la ilaha illallah, la ilaha, wah, sekaya begitu. Siapa yang musingkon? Yang orang kocok anak serangan semusingkon di kerloti. Pusing kumaha udah cek budak teh. Bocah teh kalau lagi bingung kan. Engkau budak teh anak kecil terus gimana teh diciuman? Cigaya, cigeli, cikajeng, anak kalau bingung aku anak saya. Siapa enak? Anak serangan tapi aku. Yang udah tinggal pulang kayak kuring bijak tinggal yang pedung juga. Cigoli, cikajeng, anak kamu bisa nih mama mau budak yang unyuk anak sia. Bangsa itu mana yang kamu udah waktu nak ayah salaki ibu kerja bangun, salaki ibu kerja pedun, ibu pas sehat di rumah tangga jeung salaki sok tah bikin bahasa eta. Asli kami mah kamari dicobaan. Ada tuh udah pasir. Salaki jeung pedun teh bubu ditanya tuh ngejawab, dirayu hese, kunaon teh? Kayong nenek tok. Bisi hayang yakul. Ya kunaon atuh si bubu? Ay mama tong sok bohong, sok kas di mana balik ayeuna peuting-peuting ngaos. Waduh, percaya nanya di mobil umum berkata. Enggak pasti. Panitia ngomong di pasean. Si abi mau balik ke Putihan, di mana? Ceramah saya nanya, waduh, biasanya besok kayak buah-buahan di parselan. Supaya nuku di karungan, supaya hayam di talian, supaya beas. Ayo ngomong aja, aku mah abdi. Punten panitia, iya pak abdi mengawal dosa lu biasa sok itu. Jangan dia panitia terbiasa, biasa. Dari mana kayak abdi jempanya misalnya lagi pasiennya, mending ribut ya ini jumpa panitia. Jangan abdi mah kamari mah pengalaman, lu cari kalau kasih acara kan tebingnya na motor. Oh, kita peserta yang tinggal di tukang ojek bareng semangat mereka bonceng lu gelis. Kali abdi musibah tuh cuy. Dan rumah bonceng aki-aki coba hidup coba bau. Wah, muntang, bingung. Aku tuh ayat beko tuh ayat nama bohong tukang ojek gue dipuntang. Lucu kata setiap bilang cekik, setiap bilang cekik. Tapi mau umur-umuran ceramah kakak kayak punya rekan aku tukang ojek. Mau molotot sih sopan. Kau kena bohong muntang beda. Aduh air dari setang. Oh, ustazah. Kuali gue dicarekan ke tukang ojek. Asli kan kami coba kaya rehe. Tak siap aja kan lu. Daripada kudu cilaka. Mendingan Rido dicarekan ke tukang ojek. Wah, lungsur teh ojek abdi disambut ke Jumaah kompak. Tekan awas ceramah ke 2 jam setengah dari payung teh diri umpu pamudari sama diri umpu aki-aki. Iya, makhluk metik we hadir. Berjalan tidak bergigi. Ngomong tapi nggak ngomong.
metik nusuk kayak kamar si teh makhluk metik. Kata sok kekatrok nih makhluk metik macam dah. Aku bernyomit. Ay bulan puasa kan cari masuk itu dah kayak gimana. Metik tak kolak dulu ini tiupan. Wajaya hati-hati pikun. Asli kau lagi masin agreng kali vokal peot soalnya balas yadet muning aku nasadayana umagi waos dan kuntilu bayau rupau asli cok soalnya itu di masih kaya bobo hayang nyali bobo cok kenapa kenapa masih apa dan siunkan rasok kecemur kurang-kurang waktu setahun itu sahur sok yang sinare ke masjid era ku tato kalau ditato dulang soang lewe boleh kena sholat berjamaah sekali yang dibaca asli dan aki-aki gak batil tapi tanggung jawabnya pada gede belajar ke rumah untuk sekali tilu balik desa berkali mana tuh boleh gak alun aku untuk tinggal anak namun siapa mau ingat kata-kata di situ bergenjang ayo nak sesuatu lagi bisa RT ngomong RW ngomongkeun dasar RT jatah adon dasar RW ngomong kahidung aing deui siapa teh untuk geus ketruk kaca deui pengumuman iya kumagi waos panan tosek kumagi waos panan tosek nyingsa mau baca singarene jengnya berarti mau udah mau lila dalam dunia salah pemakan apa nih di alam akhir besar kajian kubur macam tiung halus jadi tinggalkan nah mulai di bawah maut kurang tuh dari diwati amal kurang dan maut oke kurang lain soleh ulah sok minjem amal mawar soleh bisi goreng dia pas soleh gerek mawar atau soleh dia mawar usaha dan solehnya hanya kebawaan saya cuma tuh mikir kurang ditanya ke malaikat bisa ngejawabnya tergantung amal perbuatan kurang sorangan kali mawar amalmu soleh aku ditanya ke malaikat yang mana bukan kamu nanya mana bukan kamu bertanya-tanya malaikat kalau kali lewat bercanda ingat tetap terapkan kalimat la ilaha illallah pasti yang kalau banget kepada ku itu sih salah yuk kami bukan juri sih ini kepada jalan sama itu panggil juri masuk sih dengan doa jadi juri masuk lagi gula jadi bisa yang mau itu payung kata teh karena ingat kita semangat ibadah istiqomah sedekah jariah ilmu sing manfaat kami nyampurakeun ibadah diterima ku Allah Subhanahu wa taala anak sing balalager didik ku aga dan didik budak ku agama canu budak moal solehah bu yang budak soleh apa yang kejerek sakaran anak ngariung yasin wal qur'anil hakim budak ayeuna eceun nu katilunal kiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ibu ninggalkeun alam dunia bagja naon sababna gaduh putra anu soleh harta teu diangge sombong da urang teh ridho sareng pake pamere ti Allah pasti gede ka Allah jangan kecil urang di alam dunia teh keur pepelakan keur tatanen iraha waktu panen engke di mana urang geus aya di alam
akhirat. Ternyata geus alam akhirat mah moal bisa balik deui urang aya dina jero taneuh dan moal diciptakeun asal tina naon urang teh tina taneuh. Jadi ulah salah engke urang teh bakal balik ka imah. Oh, da urang teh hirup keneh. Oh, da saya teh mah liwat kana taneuh. Tuh, atuh cuma ngalian kelas jangkrik. Eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu sakang petugas aing bade gelar sorban di ayeuna siapkeun yuk urang sambil sholawatan sok ibu artosna kaluarkeun gaduh artos 10.000 pikeun 5.000 mualnya sak 5.000 tapi jadi bakal sabaraha ece walau 5.000 digantian berlipat-lipat mun ibu masih 2.000 nu 10.000 lain tinggal 8.000 nu 22.000 digantian Allah jadi 20.000 eusina berarti cirina ece sesana 28.000. Ternyata makin ngaagegan semakin besar yang kita berikan semakin seueur nu kurang disodakokeun semakin seueur Allah ngagantosan. Allahumma shalli wa sallim wa barik Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sadayana salatullah salamullah panggil nama Rasulil jam-jam kadang kapayun kacang salamullah ala yasin habibillah ya pasien ala yasin habibillah eling dulur kabeh ibadah ulah berang penting ulah wale bisina kaburu pae sholatullah semuanya semangat kumau sholawat pakai sahabat sholat aja yang bakal tahanan di dalam kerja salamullah ala yasin habibillah berlomba-lomba dalam kebaikan sin habibillah koreng maut ngadong borosok di pohon datang nate mere nyao ngageretek taya tempo ngageretek taya tempo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah daya berang daya putih daya raja daya kuring di mana aja tersumping temenang tempo anak temenang tempo yuk terakhir salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi nampi jajaku mohon kasih kasadian parantos pasien sodako dina raga ieu pangaosan Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan kangge kamajengan DKM Al-Istiqomah, Madrasah Istiqomah, Majelis Talim Al-Istiqomah. Mudah-mudahan warga sadaya nu hadir dina ieu tempat
sing dikumpulkeun sasarangan ku Allah jangan sekarang saja sebatas di dunia, mudah-mudahan sadayana kurang cimamut sing dikumpulkeun sadayana ku Allah di surga. Cipeung jalan cingeuring mali upati abonan, pepejeung pamimaruli ulang upat kawanan, sanes toyong di panjangan waktu natos tenyekapan. Buah kaliti mesra di parapatan, mugi ku Bapa ngaku cinta ka Nabi sing seueur maos Al-Qur'an jeung maos shalawatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.